malah tak cerik itu. Baik. Masih kunaon baik kuning cerik segala tuh. Pak, Ma. Kunaon masih kunaon? Bukan dia. Balik kuning lah cerik. Pak. Kunaon gitu masih kunaon? Ma tadi nyektai. Astagfirullah, nicek tai kudu pakai kucing cerikan ku sia. Pantas gitu. Gepeng lain cari karena emak nijak tai. Aduh kunaon atuh? Gepeng cari di jabar emak. Gara-gara gepeng sendirian. Nembak emak tadi nijak tai. Tebupan itu budak kunaon sudah itu paru buat cuma edan. Ai, nya, kita budak kunaon? Weh kunaon sih? Tiar nih ke paru gitu kok cuma belo. Tadi kites. Tadi aing di bengkel, pantas nyari pis motor aing. Aing malah ketemu ke mantan aing. Mantan mana? Galah, emang sama gue mantan. Tak, si Edo, mulai nemu kisah laki. Aduh aing doan kudu kumaha? Yes ya mah, atau aing mah inget ke masa lalu baik. Kamanan mah saling mendoakan. Nah, tuh gitu tuh, mantan mah kudu saling mendoakan. Bogoh mah. Masa ada anaon? Lah, atau aing mah doa baik. Mudah-mudahan be si Edo cepet jadi janda. Amin. Nah, beneran ya, mamang ya. Non gitu jang. Kurang numpang tanya, Mang. Nanya non gitu jang. Ai kereta nu ka Merak jam seberanya? Oh, nu Merak. Nu Merak geudeung jang. Jam sebera? Jam 3:04. Oh, ai nu ka Jakarta jam seberaha, Mang? Nu ka Jakarta mangkat jam 5 lewat 1/4. Oh. Itu si Ujang ke mana? Ah, itu Mang, dek nyebrang be bisa ketabrak. Jangan budak. Bong, pada ngalamun maning tebakan yuk. Oke. Bong, mau tebakan. Kenaon jalan kereta di Tundaan Batu. Kunaon jalan kereta di Tundaan Batu. Hah? Batu. Yolah yang liar. Payah sia. Yuk jawabannya yuk. Soal lagong namun di Tundaan duit mah loba nu nyokotan. Makanya eta di Tundaan Batu. Aja kumaha sih kamari panen dia, wi. Uang pajak-pajak na acan pemasukan ka aing ke muluna cicing bae. Atuh sia deh. Lain mulungan tuh, loba urut batur ngalaan. Ayo be, sesa naon bikinan ka aing bagian anu bagus be jualan geus ya. Aing mah naon nih rongsokan ieu beres sesa nu urut. Milik nanaon ge. Woi, aing deuk nanya. Gitu sia. Emang bener gitu? Janda jeung duda jelema teu balalener. Kayak geus ya, menang informasi di mana saya eta berita janda jeung duda jelema teu bener. Teu sakabeh jelema janda jeung duda eta jelema teu bener. Lah, hubung geus loba buktina. Bukti naon sia teh? Lah, lamun manehna balener mah moal teh pisah jeung pasanganna. Ya heuh nya. Sampai jalan tatapak, naik juk ka hiji lembur. Asik. Teu karasa capek. Obah. Sabab kuring naik ojek. Woi, ka mana sih yuk nyak seungit manikeun ngahaliwir kieu kaliang irung. Biasa, kayak mah ayang beb. Rumah pun itu lah. Iya. Lah kan kita budak ke ayang dia segala pas gua kabogoh bae. Ye. Kan saya balik deui cenah kayak mah ayang beb. Kadik. Poho. Orang aing jomblo. Woi. Naon sih ngalamun bae?
ampun bae pembuluna. Aing keur bingung tuh kalau aing. Bingung kunaon sih ya? Kakot sok bingung-bingung. Aing mintaan duit bae, sebutna aing gede-gede mintaan duit bae. Giliran be aing minta kawin. Aing cak manehna leutik keneh geus aing kawin sia. Bingung aing terus kalau aing. Terus Makanya aing eta bingung. Sebenarnya aing gede apa leutik sih? Wih, siapaan amat sih budak datang-datang. Wih, motor ramahnya di budak. Motor main di mana sih terus? Sembarangan bae sia lamun ngomong teh. Oh, eta terus ngomong-ngomong kita motor anyar nang di mana sih pan saya boga motor meureun? Dik sia ngaco. Yeuh, teu nyahun. Pan aing kamari mantas ngajual kembang. Lah, teu yakin amat aing sih ngajualan kembang sampaikan ka beli motor bagus kieu. Emang sih jual kembang naon terus? Hebat amat jual kembang bisa meuli motor gitu. Rada aneh aing. Emang sih teu nyaho. Kembang dari beli mah aing teh anu warnana bareureum nya. Oh, anu nu jangkung sakit ya. Nah, eta Terpercaya aing mah kasih ya. Kira aku jual kembang doang bisa meuli motor. Ote. Oh. Nang maling yang meyakin budak motor. Terjadi. dah siapa teh nyahun. Tuh kalau aing gecerik bae di imah tuh. Ting sedih, ting bahagia kalau aing di imah. Aing boga motor anyar. Kunaon kitu? Pan kamari aing ngajual kembang jeung taneuh-taneuhna. Atuh pantas kalau cia seurik bege di imah. Oh, nyawa teh sia kabaturan keur leutik karena Agus teh. Agus Mana ya? bewokan cai nama. Keur leutik nu Badung Jasa. Oh, inget naon emang. Salut aing kanyana ayeuna mah. Naon? Sararia mah dahara ge kejo. Dangdeur paling ge ya, kulu bui. Maneh nama silet. Peling. Paku. Paku diteui sia ku maneh nama. Batur aing tah. Batur sia mah. Lah bohong mun sia mah. Bohong sama Sama aku teu percaya ka aing. Aing nyeuleuh kamari. daripada si Agus mah. Gagaan kena baturan aing. Naon kitu? Batu nyaho sia. Batu nu gede teh ya. Batur. Punya dikeupel ajur. Dipantaukeun ka tarangna ajur pokona mah. Eta batu ajur kata. Batu ajur ka tarang. Hebat teh. Hebat batur aing. Kata ngaranna. Eta si Kanung, nu orang tonggoh teh ya. Nyaho kan sia? Oh, nyawa. Oh, eta mah anu. Oh bener lah nyawa eta mah. Lah, batur sia mah. Usah naonan sakitu mah. Batur aing nu sakti mah. Sakti kumaha gitu batur sia? Nyaho sia. Kamari pas hujan gede. Nyawa kan sia? Kon aya geledek lin. Jeger sama teh geledek. Disampulkeun ku batur aing. Dewa. Berarti batur sia teu naon? Euy, atuh rajit. Sama apa geledeknya sa uniknya sa sawaknya.